kitu waktu lawungan anu kamari Bapak teh nerangkeun ngeunaan naon? Parafrase kawi. Parafrase kawi. Terus aya naon deui? Struktur kawi. Sareng struktur kawi. Oke. Mangga kita kumaha parafrase kawi teh? Parafrase kawi nyaeta ngarobah hiji bentuk karya sastra kana bentuk liana anu henteu ngarobah inti eusina tapi ngan ngarobah cara nepikeunana. Oke. Artinya dina struktur kawi teh aya sababaraha poin nya eta hiji? Jejer. Oke, yang kedua? Nada. Terus? Rasa. Aku saya kurang cek heula nya di sabudara urang di lingkungan diajar urang tingali kencak katuhuna pilih aya luntah sumangga di kulungan nya luntahna sok boga aya. Tos siap kita diajar sareng Bapak? Siap. Oke, terusan ayeuna Bapak bade ngabsen heula nya. Di dieu kares bila kunaon? Udur. Oh, Nadila? Udur. Sahrul? Widi. Oke. Ya, dina pangaten mugia anu teu ka sakola hiji teh ayeuna mugi tiasa didamangkeun deui kitu nya. Enggal disehatkeun deui sapertos sabihara-sabihari deui. Urang lajeng ayeuna kana doa heula nya dipimpin ku David sumangga dihaturanan. Satu acan orang ngawitan pengajaran pareja langkung sae orang ngadoa sarengan ngadoa dina mana sewang-sewang di kawitan. Pengse. Alhamdulillah. Nah, dina dinten ayeuna urang teh dipiharep tiasa ngahalangkeun salah sahiji kawi Sunda kalayan saregep tur daria ya gitu. Kantos? Oke, saat acan kawitan kana pangajaran Bapak kurang aya panglejah heula nya sapertos biasa. Biasa di kawitan? Biasa. Oke. Enjing? Sonten? Enjing? Sonten? Oke. Enjing? Siap. Sonten? Oke. Emprak heula tukang. Dina kompetisi dasarna dinten ayeuna teh urang bakal melantunkan kawi klasik dan pop Sunda dengan mempertahankan hidup di dia diperdi kanggo dipraktekeun kitu kawi Sundana di payunan kelas nya nu ngamerhatoskeun kana bentuk ekspresi jeung teknik vokalna gitu ya. Lajeng kana tujuan pengajaranana melalui pendekatan komunikasi berbasis TPACK dengan menggunakan model pembelajaran project based learning tentang KD 4.0 memperhatikan bentuk, ekspresi, dan intonasi dengan bersungguh-sungguh. Nu kaduana memberi argumentasi mengenai kawi yang ditampilkan. Kanu kadiluna menyimpulkan kawi Sunda sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Gitu namanya. Karena di dia Bapak aya videonya. Aya video kawi kumangga ku hidup diregepkeun ya. Kawi nya di mana kawi ieu teh kawitna mangrupi sajak Sunda. Kawi ieu teh karya Ci Reti Isnendes. Dilaguan ku sorangan dirobi janten rupakan. Terus tadi lirik-lirikna rupakan teh mimiti ditilarasan jeung disanggi ku mahasiswa Sunda UPI. Nah, kinten hitepan tadi tos ngareupkeun nya salah sahiji video tadi ku Bapak tadi tampilkeun. Cobi
naon anu katangkep ku hideup dina video eta. Sok dina rumpakanna tinggal tadi kan kumaha dina nepikeun anak kinten-kinten pinu rasa naon? Pinu rasa perjuangan, semangat, cinta kalmah cai eta teh. Nya kesina teh. Dina mugia lana bahasa dina judulna kita mugia lana. Lana teh hartosan naon? Tah, lana di dieu teh urang teh kedah ajeut. Kedah tuluy kitu aya. Tong kadeseh ku zaman. Lana bahasa Sunda gitu. Dina Sunda teh kan bahasa indung urang. Terus teh bahasa sapopoe urang. Tah rumpakanna teh yuhuda tanya hayu muniang tanda bahasa Sunda hirup manja kan gitu ya. Tah dina eta teh berarti dina kawin anu didugikeun ku dina mugia lana bahasa Sunda teh berarti kan urang teh kada semangat nya. Tur perjuangan nya perjuangkeun naon bahasa Sunda. Oke gitu pinona. Ayeuna ka dieu aya nu bade ditaroskeun heula ngeunaan kawin Sunda. Cek apa ya? Oke, papan para terus ditaroskeun kelompok sewa-sewa, mangga diaturanan. Terus kanggo LKPD-na Bapak parantos di share-nya tuh dina grup gitu. Davin parantos di share. Janten siapkeun gadget atau HP hidup sok nya dibuka. Anu tadi teh acan non kostum mangga sok dirapikeun saya tadi nek tos beres ya. Ya kelompok Surya Adiwangsa. Ya kelompok Haji Malela. Ya kelompok Gajah Agung atau Gajah Agung. Ya kelompok Prabu Besar Ulun. Ya kelompok Haji Putih, kelompok Haji Putih ya. Kumaha kanggo sama pedena kantos teh. Padahal biasa aku sewang-sewang gitu. Kita biasa ningali oge gitu kan. Sadayana biasa ningali oge itu kada dihiji ku jurita hungkul. Dina buku tulisna sewang-sewangnya. Mangga kita nyari-nyari pilih anu tah hafal. Tapi upami misalkan anu hafal terus sawios janten judul terus nyaritakeun ngeunaan naon kawihna gitu. Amanat segala rupana tah gitu. Atos meureun. Ya, sok banget. Kedah dijelaskeun gitu. Langsung wae kana cara sina. Jadi kurang efektifkeun waktos gitu nya. Bahasa Sunda beda bahasa Indonesia nya. Iya. Sok dijelaskeun. Ini latihan kan? Iya. Nah. Tadi Malela kawinna naon? Oh, manusia dari. Ada layutan suara? Ya, paduan suara. Kayak penilaian apa? Yang penting kan apa ya? Rupa kawinna. Bulan. Oke, kabarnya ya. Upina ayeuna waktosna urang tos nyotopan bade presentasinya. Oke, di dieu kinten-kinten saha nu bade dipayun. Tah upami misalkeun teu dipayun ku Bapak bakal dikonclong. Koncolong apa? Dikonclong we nya. 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dia simpeni salah rencangan di kelompok Pramuka Aji Putih. Badai napresentasikan
Kumaha ditagih kenaan geus ngamonjang. Pas terbuka menengah, barijeun make kain jeung kabaya sederhana. Wilujeng nyakseni. Itu karena menjam ujang priama masuk ke kabaya kami hancarayana dan dosa sederhana ujang priama. Tadi kayak Anak Budiman di kelompok Prabu Gesan Ulun badai apresiasi pisan ka kelompok Prabu Aji Buti anu cepak lah tos saya pisan enakeun pokona jika paya nyaritakeun kesedihan seorang lelaki anu ditinggalkeun ku kabogona. Salah seorang lelaki anu ditinggalkeun ka kabogona. Kesedihan eta jadi nambah waktu menihna nempo aya awewe. Wilujeng aksena. Aksena. Kebetulan di Sudah Diwangsa kami kelompok Bregan Anu kami menggunakan kawinan atau saya pesan seorang melakukan objek atau secara penyampaian tentang amanat kawinan saya Mantap. kawi anu judulna sapunya pegat sipai anu dimana si kawinnya eta nyaritakeun ngeunaan perpisahan anu kalinangan hiji babarengan dina hiji waktu bakal papisah. Wilujeng nyakseni. Apresiasi kangge kelompok Gesan Ulun atau saya tina gerakan sareng laguna atau pas kawi cincang kawi ieu nggambarkeun hate jalma anu geus sareulana tenang aya ka ingin nyakseni. Kemudian di kelompok Prabu Aji Buti badai ngapresiasi ka kelompok Surya Diwangsa tina suantana atau saya terus kompak gerakana tina amanat serang lagi terus selalu saya sareng kaguna bukan nama saya bisa ngamakat ya sekali di Bapak pada apresiasi ke keseluruhan kelompok tapi suatu istri anu kedah berada di hadapan dari itu di suatu terus anggarai komunitas kesina amanatna rupina tos atau efra kerasa kali deh. Ayeuna lajeng karena kegiatan inti anu pamungkas eta evaluasi kita geus saha pada evaluasi kalau kegiatan ayeuna. Oke, iya nya. Aya kumaha aya eta kumaha evaluasina? Jantan evaluasi anu ayeuna di Cihajar. Oh, pengajaran sadayana. Biasa nambah pangaweruh ngeunaan kawi Sunda anu dimana dina kanyataana barudak zaman ayeuna anu geus mapohokeun kesenian Sunda. Ayeuna urang ka tahap seleksi nya. Biasa ngahalalkeun kawi, terus naon deui? Nami pangaweruh, terus naon deui? biasa wantun kawin. Biasa wantun. Ayeuna aya evaluasi heula nya. Evaluasina di lembar kerja ku Bapak parantos di share deui nya ka grup nya KKM kumaha tos di share. Tok maka ku hidup di Indonesia dibuka waktosan ku Bapak 2 menit kitu nya ka Indonesia. Sapaha. Ayeuna tos tekapnya waktosna idenya ka Bapak sewang-sewang badai ngahaturkeun nuhun pisan sakali deui ka kelas 10 IPA genep anu parantos ngalaksanakeun kegiatan diajar kawi sareng Bapak gitunya
Mugia biasa ku hidup di serap gitu. Biasa ku hidup dimanfaatkeun sagala rupiah aja. Ayeuna acan urang ditutup, Bapak bade ngadugikeun yen materi anu minggu salajengna ka materi diantara kituna persiapkeun sagala rupiah katahakeun sagala rupiah. Mangga aya nama langsung baik. Kanggo mimpin doa sarta acan urang murid. Acan urang murid langkung saya urang ngadoa adalah dina mana sewang-sewang ngadoa di kawitan. Atur salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga sok kita biasa arwi. Hati-hati di jalanannya, ujung musim hujan, gitunya hati-hati.